Kudali ka dia teka buru. Haji Jamal coba ka dia sibuk. Ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek. Ki Budoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae. Ieu kiai bae kos kitu kok pejabat. Atuh pejabat sejen. Nah, eta berat awak lantaran naon? Sifat diri orang masih aya. Ketika sifat diri orang teu aya cara Kangjeng Nabi, hampang digambarkeun kahampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna, tapi ketika urang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup mah. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah, ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang.